Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Hikam, hikmah kedua. Iradatukal, ulangi wihandi. Iradatukat tajrida. Barisan. Iradatukat tajrida ma'a iqomatillahi. Iradatukat tajrida ma'a iqomatillahi iyyaka fil asbabi. Minasyahwatil khafiyati. Yandi, gimana ada panjang? Iradatukat tajrida ma'a iqomatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati. Terus wa iradatukal asbaba, wa iradatukal asbaba ma'a iqomatillahi iyyaka fit tajridi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Di awal iradatukat tajrida ma'a iqomatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatukal asbaba ma'a iqomatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyati. Luar biasa hikamah. Tidak pangkatna ke wali anu nukil kitab hikam rata naon anu nukil kitab teh raratana lah pangkat wali we konsepsi kuring husnudzon. Bahkan anu nyebatkeun sebagian ulama lamun kongang lamun bisa ieu mah lamun makana in syartiyah lamun bisa bacaan salat diganti ku bacaan sejen, bisa milih bacaan salatnya make hikam.
Eta aya ulama nu nyebatkeun kitu dugi ka kitu. Sakali deui sebagian ulama pendapatna aya nu nyebutkeun di mana-mana lamun ieu mah dengan moal ngalakon gitu. Lamun teh mah kanyat salat diganti ku bacaan nu sejen rek make hikam gitu. Ku luhur-luhurna bahasa gaya bahasana eta hikam. Dengan moal bisa anger bacaan salat masa kumaha dicontohan ku Rasul teu bisa diganti ku bacaan nu sejen, bisa ngakibatkeun batal salatna. Kamu lamun keuna cek fikih dina bagian-bagian rukun dina salat. Logatan iradatuka ari kunaon ari sabab jadi mubtada teh isim anu diropakeun kapan teh na diropakeun isim deui ieu iradatu isim mana cirina nya eta diidopatkeun mun pada dina jurumiyah mah ciri isim teh fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa duhulil alifi walami wa hurufil khafdi. Tapi dina alfiyah mah ditamahan sareng idopat. Jadi di dia isim iradatuka teh. Isimna isim diropakeun jadi mubtada iradatuka ari hayangna anjeun. Atau ari karep anjeun gitu. Awas. Sing jeli ieu sing kahartos. At-tajrida kana jadi mutajaridin. At-tajrida kana jadi mutajaridin. Sing kataekan sok sanajan kakara aliyah nya kakara kelas 3, kelas 2 aliyah. Ngaos hikam sing kataekan. At-tajrida kana jadi mutajaridin. Nah, anu dimaksud mutajaridin dalam kurung kosong tina ikhtiar, kosong tina kasab. Nu kumaha anu disebut kosong tina kasab engke dijelaskeun. Anu nyebatkeun atuh cenderung jabariyah sanes. Iradatuka tajrida. Iradatuka ari hayangna anjeun atau karepna anjeun. At-tajrida kana jadi mutajaridin. Menjadi maf'ul behnya tiasa bae sabab irodah teh masdar ari masdar amalna osok seperti fi'il kapan aya ulama Basroh aya ulama Kufah kata dasar cek ulama Kufah fi'il heula masdar heula emot-emot kana bab tasrif hilap deui gua sok pahili sim kuring oge anu nyebatkeun fi'il heula masdar heula anu nyebatkeun masdar heula fi'il heula iradatuka tajrida iradatuka ari hayangna atau karepna anjeun atajrida kana jadi kaum mutajaridin kaum anu kosong tina kasab tina usaha ma'a iqomatillahi ma'a sarta iqomatillahi sarta netepkeunana
iqomah teh kapan netepkeunana ngadegkeunana sanes netepkeun iqomah nempatkeun ulangi puntenna kapan aya disebutna ke makom ari makom teh tempatna we handeui ma'a iqomatillahi sarta naon saurna tadi nempatkeunana Allah ma'a iqomatillahi sarta nempatkeunana Allah iyyaka ka anjeun ampun ieu mah hikamah ampun teh kieu bolas ku jero-jerona tauhid jadi benar-benar memasrahkan diri kepada Allah sanes jabariyah fil asbabi dina pirang-pirang sabab fil asbabi dina pirang-pirang sabab awas dina fantasau mah ari sabab-sabab atawa asbab teh maksudna jadi muktasibin asbab di dieu teh jadi muktasibin jadi tukang kasaba ngan beda antara asbab cek dina fantasau jeung syariat dina cek Sunda ini sok ieu singkartos sakitu bisa salah paham cek syariat eta mangkaning sasak teh cek syariat ieu mah cek Sunda cek syariat eta sasak mangkaning potong tapi eta jalmi ngajleng untung we kitu syariat oh jadi cek syariat nah eta sasak potong teh tigubrak da eta jelema kana jegur gitu cek syariat mah cek Sunda itu ku syariat na hujan cek Sunda pepelakan jararadi syariat cek ki Sunda bahasa urang jeung syariat dina fantasau beda lamun disaruakeun atuh dina pantasawuf hayang sarua jeung dina ki Sunda syariat dina Sunda sarua jeung asbab dina pantasawuf sing kahartos ngaran asbab eta teh identik jeung makhluk kahartos lampu asbab tutumbuhan asbab salian ti Allah ngaranna makhluk dalam kurung asbab bisa gitu sebab atuh Wandi singkartos jadi ilmu di mana sim kuring kenging hasil tina sorogan hasil ngupingkeun tina pangaosan hasil aya informasi ti jamaah ahli tasawuf dasarna mah teu kaharti ternyata aya ahli tasawuf anu langsung meratekeun aya ahli tasawuf ngan saukur konsep pungkul namun sim kuring berarti apal-apalna mah konsep pungkul tapi meratekeun teu bisa ngan batur mah anu langsung terjun tapi teu jeung konsep pincang deui gitu nu mawi antawis teori atau konsep teh jeung praktek kudu seimbang. Jadi manehna mah teu maca hikam langsung we dipraktekkeun. Ari asbab teh makhluk, ari makhluk teh asbab salian ti Allah makhluk. Eta asbab teh jeung deui lamun dikaitkeun asbab dina tasawuf sarua jeung syariat anu cek Sunda. Ngan lamun syariat
cek Sunda jeung syariat dina fantasau beda. Anu sarua mah asbab jeung syariat cek kartos teu simkuring sumanggem awas. Contoh atuh kieu. Ku syariatna hujan pepelakan jadi bakal jadi cek syariat sote cek Sunda aos paling nu matak sok salah paham atau sesigo anu bisaan rangkeun teh aki-aki gitu tawasaha di kampung tu eta mah syariat cek Sunda teh itu keturunan da ari syariat dina tasawuf mah beda kapan aya syariat thariqah hakikat beda jeung syariat cek Sunda, cek bahasa kampung. Contoh di dieu anu akur jeung syariat dina tasawuf mah. Oh atuh syariat akur. Nya eta asbab teh cek syariat hujan bisa numbuhkeun tutumbuhan. Menurut asbab ayana hujan tutumbuhan bakal jararadi gitu. Ayeuna lamun diterapkeun kana hikmah nu ieu. Iradatu ka tajrida iradatu ka ari hayangna anjeun kana jadi mutajaridin, ari mutajaridin teh jalma anu teu usaha kosong atuh. Sok eta atuh urang diterangkeun ame teu poho. Nu mana anu disebut kosong tina kasab teh lain berarti teu boga atau teu gaduh mata pencarian dia maksudna. Contoh real Pak Epi, Pak Haji Lutfi, kapungkur ramakna Mama Ucin. Malen teu, malen apa? Malen mangulon kai henteu kan? Buburu macul ente terutama ramakna geura sok tingali Mama Ucin gitu nu aya ka bumi ngaos ngayasin salat hajat salat tahajud wih deui ngawuru da eta mah lain mata pencarian kasab seperti urang. Hek eta dicontohkeun kana almarhum Mama Ucin upamana. Di mana-mana atau ari hayangna anjeun kana jadi mutajaridin atau sabalikna simkuring atunya ya. Singkati. Ari hayangna anjeun kana jadi mutajaridin nurutan Mama Ucin kitunya almarhum sanes ieu mah ngaban istilahna nyontohkeun. Ma'a iqomatilahi ma'a bisa diartikeun padahal atuh sarta nempatkeun Allah iya ka anjeun pil asbabi dina pirang-pirang asbab dina asbab teh jalmi anu tukang kasab eta minas syahwatil khofiyah eta minas syawatil khofiyah tim eta minas syawatil khofiyah timbulna syahwat anu samar timbulna syahwat anu samar cek dina fantasau maksudna gogoda maksudna ujian ti Allah kudu kuat jelaskeun deui ke aya sabalikna dadan simkuring atunya sebagai makom atanawe tukang usaha kasab isuk-isuk geus init kapagawean balik purit da usaha benten sareng mama mah ka masjid calik tapi artosna seueur ari simkuring init isuk balik poek ripuh be anger simkuring aya kahayang kereteg hayang jadi seperti mama cicing be di imah beak upun bojo
lain beak di kadekan tadi kokosan, beak harap dicarekan dah sering. Rek jadi mutajaridin kosong tina digawe sare be kokor agak kurujub udang batur makali tula liar untung tengah banyur oge lamun aya kereteg padahal abdi teh cicing dina makom geus dina makom asbab dina makom usaha atuh tapi hate teh hayang jadi mutajaridin kosong tina usaha. Kosong tina usaha teh lain berarti teu boga cengek-cengek acan maksudna lain gitu. Ulangi. Sim kuring tukang usaha, tukang gawe. Adi tu ka dieu. Tapi nah teh aya kereteg lah cenah hayang pindah, hayang cicing we kitu nurutan mama. Eta teh justru menurut Ibnu Athaillah minas syahwatil khafiyah eta teh syahwat timbulna syahwat anu samar. Ujian maksudna ari tukang gawe mah gawe. Kaditu. Da sabab ku Allah geus ditentukeun makomna. Kartos ulah aya bahasa sukannya ari tos dewasa. Abdi geus betah dina kasabkeun da geus ditakdirkeun anak kieu kareteg teh hate. Lah yang siga mama moal usaha. Secara dohiriyah ge dicarekan pun bojo. Batur-batur usaha ka itu ka deke jadi kieu stres atawa kumaha ieu jelema teh. Matak anu ngiring punten anu sok jamaah tabligh geuninnya. Urut eta teh kadang-kadang ngan langsung terjun amal tapi konsep belum paham. Padahal sabenerna mah lain berarti cicing di dinya teh henteu gawe. Da moal bisa turun ti langit ngageblug bangsa duit murah gitu. Kurang moal bisa. Cek asbab oge, cek syariat oge gitu kan. Anggar kedaya usaha komo mun urang geus ditentukeun ku Allah cicing dan dina makom usaha dina makom asbab muktasibin ari kereteg teh lah abdi mah yang pinah capek aral yang jadi mama cicing be da geuning mama ogenan teu urung beunghar cicing ge da mama eta mah geus disimpen dina makom mutajaridin. Ta eta nu kitu teh ujian keur ahli tasawuf mah atawa urang anu rek ancrub kana nyucruk galur para wali gitu lamun eta kan pada teu bisa diusahakeun. Eta teh syahwat anu samar. Syahwat teh hawa nafsu atuh. Ayeuna sabalikna hon ya. Wa iradatu kajeng ari hayangna anjeun al asbaba Wandi wa iradatu kajeng ari hayangna anjeun al asbaba nincak kana pirang-pirang sabab atau pindah kana pirang-pirang asbab atanapi jadi jalmi muktasibin ma'a iqomatillahi padahal Allah atau sarta Allah geus nempatkeun anjeun kieu iqomatillahi ma'a iqomatillahi padahal atau sarta nempatkeun Allah iya ka anjeun pitajridi dina makom mutajaridin eta inhitatun turunna atau tumurunna eta inhitatun tumuruna turunna gitu anil himmati tina cita-cita al aliyati anu luhur sabalikna ti sim kuring sabalikna ti urang ieu balas kepasrahan diri terus
ku tauhid balas ku kuatnya geus yakin ka Allah gitu. Ayeuna urang umpamakeun deui da ari mama tos pupusnya. Ajengan we atuh duka saha gitu. Anjeunna teh ngawuruk we da ari ngawuruk mah lain kasab, lamun disebutkeun kasab berarti tujuanna kana duit. Salah kana artos gitu. Lah nu pugu mah da mama ucin sareng mertuana mama tasdikin ngapur di Kalangsari di dieu. Da teu ningali sugan ka sawah, lah Pak Epi we atuh ayeuna Pak Epi datang ka sawah. Tapi lamun dibandingkeun jeung sim kuring masalah keuangan jauh tange. Kitu. Atuh cenah Allah teu adil, pugu adil. Naon sababna? Geus ditempatkeun ku Allah di dinya makomna gitu. Tos puguh mutajaridin nya makomna eta umpana mama atawa Ang Epi atawa saha. Ajengan begitu. Ari Ang Epi mah pangkatna ajengan termasukna. Ari sim kuring mah naon mudap-dapun. Tah anjeunana teh bet kereteg kitu. Abi gerek miluan usaha ka ditu gacong ka sawah kitu nya. Saur si mutajaridin teh anu kosong tina usaha tadina padahal geus betah geus ditempatkeun ku Allah dina makom nu eta teh cenah ge inhitatun turun derajatna teu karasa urang teh anil himati tina cita-cita al aliyati anu luhur dina harti balas kudu ku jero-jerona bertauhid sing sadar jeung pasrah sakumaha disettingna ku Gusti Allah. Kalau hawa nafsu teh diturut we ku urang. Sanu apal anu tadina mutajaridin rizki seueur gitu pinah hayang digawe justru buat tingkalah beak gitu. Sing kahartos. Sok rek naroskeun mah. Da pemahaman sim kuring mah dugi kadinya. Ngan lamun benten batur nerangkeun piraku kitu da. Benten-benten teu naon. Redaksi benten-benten tapi tujuanana sami. Intina di dina ieu hikam atawa dina hikmah anu kadua aya kaum mutajaridin, aya kaum muktasibin dina harti aya jalmi anu sok usaha ilahar ka ditu ka dieu aya anu mutajaridin eta mah kosong tina usaha ngan kosong tina usaha dirinya sanes berarti teu gaduh pacabakan ngan teu dijadikeun fokus seperti usaha anu tukang malen ngapoe
Kretek manalah cenah arek cicing arek nurutan mama ajengan harap duit kala eueuh cicing beak dicarekan ku budak jeung ku pamajikan sare juga orai numpi terus deui anu sok cicing geus betah ngawuru lelumpangan kok ditu ngadon gacong traktor siga batur da resep kalah ripuh geus buku ditentukeun ku Allah sadaya ge kudu ridho kana takdir da can tamat inrangkeunna kudu nepi ka endingna teh simpulna dugi ka nyerepna teh sok sing komo talinda mah da terus jadi mahasiswa kudu ngartos eta logatna anu kalangkung bae naroskeun sok entos cekap nah ieu hikam atau hikmah anu kadua urang dikonfirmasi kana ayat Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 50 genep kumaha ongko a'udzubillahi minasyaitonir rajim kumaha kumancing aduh si kuring nya loba doraka mohon ku mami tinang kok Allah Pak surat Al-Mudas Ad-Dariyat cing buka ini bisa jadi pokok wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama khalaqtul jinna wama jeung henteu pati-pati nyiptakeun kuring al jinna ka jin wal insa jeung ka manusia illa angin liya'budun pikeun ibadah lamun disaumpamakeun jeung HP urang teh seperti HP atuh kitu asa kantos nerangkeun aya kepungkur fungsina atawa gunana urang dihirupkeun teh ku Gusti Allah seperti HP HP guna atau fungsi utamana naon kanggo berhubungan utamana berarti baretomah naon komunikasi utamana audio berarti telepon ngan dina HP perangkat HP teh seueur aya musikna aya pemutar filmna ngan di mana-mana aya panggilan kumaha lain pinakeun tuna ningali film tuna ngupingkeun musik lamun aya anu neleponnya berarti kudu diangkat heula teleponna tah eta fungsi HP jalmi sami fungsi utama nak diciptakan ku Allah keur ibadah illa liya'budun tah ayeuna uwihan deui kana hikmah nu kadua arek pangkatna atawa makomna jalma mutajaridin makomna atawa tempatna muktasibin di dunia teh tujuanana atau fungsina keur ibadah ngan supaya wusul atawa dugi
urang ibadah ka Gusti Allah baik dina makom mutajaridin atau makom muktasibin aya cara-carana atau aya ciri-cirina gitu kayak sakedap deui cing kira-kira aya naluki abdi geus karasana ayeuna ti mimiti abdi jumeneng nahate keyakinan ku Allah diciptakan jadi muktasibin mutajaridin kira-kira luki ayeuna dan keke karaos komo lamun urang guguru atawa merapat jeung hiji guru mursid cek guru mursid teh cicing maneh dina mutajaridin jadi asbabna cek sunana syariatna anu nuduhkeun gitu nya jeung nuduhkeun teh eta nu kumaha lamun dituduhkeun ku sim kuring apa naon sababna sabab sim kuring loba dosa beda seperti jeung Mama Abidin Cibantar eta ahlilah eta mah ahlilah teh pangkatna caket-caket kawali gitu ahli Allah ahli hakikat oh ditujukan luki mana yang kayak kudu kasab atau teu kasab ge cicing dina mutajaridin mursid lain ngarandadan teh ulah dianggap hartos da guru teh kudu pasti dina syarat nuntut ilmu teh naon cenah kudu aya guru anu nuduhkeun atau anu kumaha tah mursid teh guruna anu kumaha jadi milarian guru teh teu gagabah sabanana mah urang cenah dadan atuh ngawuru PDB piwarang gitu hitung-hitung ngapalkeun ibaratna gitu sakali deui konfirmasi kana surat Ad-Dariyat 56 bahwa cenah urang teh diciptakeun ku Allah teh da urang mah lain enjin ngan enjin ge sarua kudu kitu nyata kudu ibadah arek dina muktasibin rek dina mutajaridin kudu ibadah ngan ibadah eta supaya nepi ka Allah beda-beda aya ciri-cirina aya cara-carana arek atanapi bade disebutan dia hasil kekengingan simpuring nya ibadah dasarwa muktasibin mutajaridin urang jalmi bae ieu mah jalmi ulah jin jalmi urang teh cicing dina makom usaha atawa kasab ciri-cirina kahiji awas dina anu tukang usahanya anu kasab kira-kira balikan deui ruki hate teh cenderung kana engke jadi tukang usaha atau memang cicing tapi kieu tuh aya ciri-ciri nanti ayeuna tukang kasab tukang cicing di dinya tapi kudu jadi ibadah jeung aya ciri-cirina beda jeung cicing anu engke mentak pikeulun pamajikan lain gitu ciri-cirina tukang usaha siap bisa jadi nilai ibadah jeung nepi ka Gusti Allah usul ka Allah kahiji cukup pikeun keperluan anjeunna jeung bisa ngebantu jalmi nu sejen ulang
jalma muktasibin, makom muktasibin, jalmi tukang usaha anu geus disetting ku Allah jadi tukang usaha anu henteu incah balilahan da perasaan ti aya nu mata Kang Dudung sok nyebutkeun kitu, sok nyebutkeun ge ya galilah potensi kita aya bukuna tah. Lain berarti orang punya kekuatan maksudna orang teh geus karasa ieu Gusti ulah aral ku Allah dikitukeun jalani komo lamun aya nu nuduhkeun mah asbabna kitu ku syariatna cek sunnah ku guru urang. Cirina teh jalma tukang kasab wusul ka Allah ibadah jeung nepi ka Allah anjeunna teh ngarasa cukup keur keperluan diri nah jeung bisa ngabantu jalmi nu sejen. Manehanana teh tukang macul, tukang kasawa, tukang ngebon, tani atuh, da tani mah muktasibin. Lamun teu kasab teh melak sampo, melak pare rek kumaha? Maknya ti imahnya, wah, sampo jadi, pare jadi, teu bisa kitu, anger we dikasab kitu tah. Tah cirina teh jalma nu kitu teh nyaeta cukup keur keperluan anjeunna jeung bisa mantuan batur teh eta muktasibin. Ngan lamun cukup keur keperluan manehanana wungkul tapi teu bisa mantuan keur batur lain ciri muktasibin anger. Tani mukti tapi bisa mere ka batur kanu ngabutuhkeun. Kadua ciri nanya nut jadi nilai ibadah jeung nepi ka Gusti Allah. Da urang mah tujuanna pakan ka Allah, mesti muktasibin mutajaridin ge. Henteu lalai zikir ka Allah. Henteu poho atuh lalai teh henteu lali. Henteu telat eling ka Gusti Allah. Komo da geus kapalih dieu mah engke dina hikmah kasabaraha. Mani asa nyawe boga gula ladang nyadap tapi teu eling-eling ka Gusti Allah. Untung cek Mama Abidin ge ku Allah teu diragragkeun oge eta kebut ke dina meureun ripu. Iya mah jalma muktasibin rek tukang gula, tukang nyadap, tani, ngebon tetep eling ka Gusti Allah. Allah gitu. Ta eta muktasibin. Tilu makom muktasibin tukang kasab teu nyokot atawa tara mawa tara nyokot hal anu diharamkeun ku Allah. Awas kata kunci ya ahli kasab, noko, masar, tani, usaha-usaha nu sejen, tukang kai jeung sajabana. Moal atawa tara nyokot anu diharamkeun ku Allah. Geledegan usaha miliaran sampai sekian miliar tapi nginjem duitna ti bank anu aya jasaan ribaan. Lain muktasibin moal nepi moal usul ka Gusti Allah. Gitu ka hati teh. Sok sanajan aya dua pendapat, bank itu haram dan ada yang mengatakan tidak haram alias kanyat. Anu ngaran-ngaran leuwih hek aya nu dirugikeun haram hukumna.
nginjem ka bank 1 juta tapi dihitung-hitung kusabab setor jadi 1.500.000, aduh urang rugi, enggak haram ulah dicokot. Lamun urang aja hayang jadi muktasibin seperti kieu hayang nepi ka Gusti Allah ulah dicokot eta sing insaf urang gitu katos da. Lain masalah eta umpamana ngilo enog kan moal aya nu pas nya biasa nama sakilo rata-rata 16 umpamana lah masih asa rugi diakalan ku urang kan eta teh haram muktasibin tapi ngalaksanakeun kitu moal nepi ka Gusti Allah nilai ibadahna eueuh. Kaopat jalmi muktasibin osok gaul jeung jalmi-jalmi nu hararade. Gaul jeung jalmi-jalmi anu sae eta muktasibin. Rumatak muktasibin nu sae mah tukang usaha pasokan mimilu jeung ajengan gitu nya. Lain hayang kali tapi memang hoyong we kitu sugan we kitu jadi alus. Jadi anu ngawurukan teh tina usaha urang kieu maju. Oh cek ajengan teh cek ulama teh kudu kieu turutan. Tah eta muktasibin nu bener cek Allah. Kalimat ngajauhan jalma anu jarahat. Ngajauhan jeung jalma anu jarahat. Ulah sabalikna usaha geledegan supaya aman. Kalah gaduh backing umpamana preman atawa naon gitu. Ari preman cek dohiriah da teu sae kapan. Tukang malak, tukang majegan umpamana aman sote pedah we aya nu siga wani secara dohir duniawi ya aya tameng kagenep aya niat jadi jalma anu soleh aya niat hayang jadi jalma anu alus nu soleh. Iya aya rincianana niat jadi jalma soleh niat jadi jalma nu sae teh kumaha tah menjadi muktasibin teh contoh keur usaha niatan mencari keridhaan Gusti Allah jeron pisan beda jeung simkuring ngahonor ngaguruan di dieu di sakola bubuhan tujuanna naon neangan rezeki berarti salah niat awas sing katangkep ieu urang kudu jero ti imah mangkat jam 6 balik burit paramana da teu apal teh tujuanana neangan rezeki neangan naon neangan duit atuh lamun kana duit teh mah padahal nu sae mah sabab cek Allah supaya nepi nya asbabna cek pantasaup atau alitasaup mah di mana-mana kasab dina jadi muktasibin niatan urang teh dina hate ku hayang jadi jalma anu soleh jalma anu sae kumaha carana di mana-mana usaha ulah diniatan hayang menang rezeki alias dalam kurung menang duit menang jabatan bisa jabatan tapi niatan dina hate sabab urang hayang tujuan jadi jalma sae milarian ridho Gusti Allah sabab rezeki mah aya dua aya rezeki anu halal aya rezeki anu haram kumaha lamun kadinya
kanu haram gitu. Sakali deui nu mata cek ahli tasawuf mah urang lempang usaha teh hubunganana jeung rezeki. Nu mawit tadi simkuring geuning di awal-awal. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu mimman tasha. Anu kumaha? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha bi ghairi hisab. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa turijul hayya minal mait wa turijul maita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Teu bisa dihubungkeun usaha urang jeung rezeki ti Gusti Allah. Simkuring berang penting umpamana urang berang penting digawe tapi sabab niatna kana neangan eta neangan duit neangan pulus teh diantarana bagian tina rezeki di mana-mana teu meunang di mana-mana kuduna bayar gajihan tapi teu gajihan tadina hayang menang 10.000 jadi ngan dibayar 5.000 nu antukna musyrik aral engkena ka ditu Allah teu adil jeung sajaban tapi lamun urang neangan ridho ti Gusti Allah anyan tewe abi mah da geus diukur geus dibere kulak canggemna ku Gusti Allah disetting ku Gusti Allah mata cek ahli tasawuf mah kita kasab tidak ada hubungannya dengan rezeki karena watar zuku man tasya bi ghairi hisab. Kasakola unggal poe ngajar. Lamun yang ada simkuring mangan peda teu bisa, anggar mah tujuanna mah. Duh, gajihan euy ke sakedeung deui gitu. Oripek teu menang duit pisan. Kalah geuning menanganna mah ujug-ujug aya nu mere di jalan. Tak kitu. Mun lamun ngobrol jeung pun bojo kadang-kadang lah sasuci siga nu nya cenah. Saya ada kudu ngawas heula kana hikam aya ngarti. Terus deui lamun usaha kudu gaduh tujuan sabab urang tujuanana usaha teh hayang jadi jalma bener, hayang jadi jalma soleh, di mana-mana usaha di antara dagang kudu niatan hayang nulungan batur. Tujuannya menolong orang lain. Kapan dina ilmu ekonomi kayak gitu? Meser 10.000 dijual 2.000 lain nulungan eta mah dan cek dina ekonomi mah dina ahli ekonomi mah komo ekonomi Islam meser 1.000 harga pulpen sok kalikeun kana 20% lamun jadi 2.000 murni 100% rugi ka batur ka konsumen 1.000 kali 20 berarti engke batina atuh sabaraha ribu gitu. Ari mah jadi 2.000 mah kan nikel. Teu meunang. Monopoli eta. Tujuan orang kasab terutama di antara dagang teh umpamana tujuanna ka nulungan batur. Batur teu gaduhan ieu aya di abdi. Komo di mana-mana ceuk abdi da nuju kosong iya. Abdi da kudu nyangu. Teu bisa. Harga 10.000 ulah dianyuk tah. Kuduna di mana-mana rek jadi muktasibin geus ditakdirkeun lain rek. Tukang usaha tujuanana sababaraha kade, tujuanana berarti kudu hayang nulungan batur. Uhun nga ceuk. Nga cana. Nganyukeun bisa. Henteu nganyukeun atawa nya udah kieu. Teu tiasa nganyuk teu bisa. Komo masalah rokok mah ti dituna duh. Ngaran-ngaran dianyukeun cenah kitu. Bedus judusna keur. Moal nepi ka Gusti Allah eta mah. Komo sok aya nu kieu geuningan. Ieu Kang duh kurang 500. Wayahna mending kana tong dibeli.
ya kapan ngadongeng kamari anyar kene cenah moal euy eta kawalat mah jelema dabuan ari jelema mah kapan tulijul laila pinahar geuning atau Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha dina arti anu ti luhur jadi ti hanap jadi kaluhur kudu inget ka dinya padahal hampir kurang 500 perak nepi ka ulah ce atuh ari kurang 500 mah ulah tulus dibeulina ini beka gede sombong urang teh geus lain tujuan nulungan teu jadi jalman teu tujuan alus eta mah berarti muktasibina lain muktasibin anu nepi ka Gusti sabalikna ayeuna mutajaridin cirina kumaha nya kahiji cenah gana kan ieu cocok pisan ke ibu-ibu ieu mah umatak ibu-ibu mah da ulah kalaleumpahan kalau ulah seperti dunia terbalik ari salakina cicing di imah ari tu awena kulabat kelebet kana bisa na motor mending cicing di bumi cocok ieu mah jang ibu-ibu mutajaridin ciri na urang geus cicing atau dicicingkeun ku Allah dina kaum anu teu usaha ko ditu ko dieu lain berarti teu kasab Allah teh ngagampangkeun ka urang kana kacukupan berarti seperti mama eta mah terus mujaridin eta mah cirina kumaha Allah ngagampilkeun kana kacukupanana ongko teu usaha tapi ngarasa cukup siganana teh tenang nyantai dina waktuna kudu aya artos ujug-ujug aya lain ujug-ujug aya gebut atau ragu-ragu ti langit maksudna rahasia ilahi we eta mah ujug aya buat agaduheun cengcelengan meureun di bumi teh gitu atau aya nu masihan gitu ajengan ratanan gitu teh jadi Allah teh tos nyukupkeun atau ngababarikeun kana kacukupanana hiji eta kadua cirina jalmi mutajaridin Allah ngajadikeun urang teh Allah ngajadikeun jalmi mutajaridin teh jadi tentram jadi tenang di mana-mana keur teu ayana naon. Ulah deui. Lamun urang dikersakeun ku Gusti Allah jadi mutajaridin cirina lamun urang cicing dina makom dina tempat mutajaridin kosong teu usaha ka ditu kasab ka ditu ka dieu cirina teh anu jadi nilai ibadah ejeng nepi ka Gusti Allah nyaeta ku Allah dijadikeun urang teh atau jalmi eta teh jadi tenang, jadi tentram di mana-mana teu gaduna naon atawa dalam keadaan ketiadaan. Sampun mina? Iip mana iip? Ieu sa? Ika, iip, ika. Di mana-mana sapoe atawa dua dinten teu gaduh artos bet kala jadi tenang kalau surasuri si kasero atau kumaha surasuri tenang abi mah kunaon di teu gaduh artos lah eta mah bersandiwara tapi ieu mah asli mah aya rencang sangu teu aya oh wios tenang we lah lamun sim kuring mah isuk-isuk budak kaya mam. Kok itu keracunan dengan sangu? Lain mutajaridin eta mah mesti eueuh ge teu usaha oge eta mah apes. Di mana-mana keur eueuh kala aral teu nepi ibadah teu nepi ka Gusti Allah bae eta mah lain mutajaridin kudu muktasibin kan tadi muktasibin aya ciri-cirina. Mutajaridin mah suami tersenyum, istri tersenyum dengan tenang dan tentram.
Ini ujian dari Allah dan Allah telah menjadikan kita seperti ini gitu. Ari masih kana aral kelema lain mutajaridin eta mah teu nepi ibadahna ke Gusti Allah. Da jadi ibadah naon oge. Gerak-gerik urang teh jadi ibadah jeung nepi henteu ka Gusti Allah gitu. Nu nepi mah nya eta di mana-mana keur teu aya teh jadi tenang hate teh. Ieu mah teu tenang pisan rek ka sakola gusar da bengsina maka-makan kana jadi kolot. Jadi mutajaridina nah tapi mau mungkin jadi hiber gitu nepi ka sakola moal tenang teh segala tenang gitu lamun eueuh teh gitu. Tapi dah urang teh bener cicing di mutajaridin atau masih kena makom muktasibin maka gali potensi lain berarti urang punya kekuatan. Mata balik deui ka luki. Sok gerang ke aya sinya ciri-cirina ke aya alamat-alamatna. Mun geus dewasa teh. Kadanya lamun urang makom mutajaridin keur mah aya nu nuduhkeun cicing lah mukim di dia maneh mah tukang ngawuruk kurang ngawuruk teh aduh kuru beteng ieu Gusti da buan urang mah kieu ditakdirkeun ku Allah lah aing mah isuk mah rek kebon rek anu padahal eta teh lamun aya model kitu kahayang kitu anu tadina urang tepat dina mutajaridin eta teh cita-cita urang teh jadi turun. Lain cita-cita yang jadi wali lain maksudnya nama tekuat uji begitu. Tilu di mana-mana orang jadi mutajaridin teu pernah toma kana milik batur, teu pernah toma kana milik batur. Ari toma teh ngarep-ngarep kana rezeki batur. Contoh santri beatulah minimal santri Gusti ayeuna saminggu can dianteran moreun paingan mamah di dituna euy boa kitu teu gaduhan atur itu ya aya nu datang nu nganteran aduh mudah-mudahan euy dibere kitu aya mah kitu turun urang derajatna kitu lamun eta saumma sabar jeung tawakal tersenyum baik ulana teh komalun kieu mudah-mudahan itu kobong itu ngadeukeutan ka urang rek mere toma eta henteu jadi ciri mutajaridin ari kitu. Kaopat terakhir dengan kaopat ieu mah kan aya opat cirina jalma anu ditempatkeun ku Allah dina mutajaridin. Kaopatna nyaeta bersih sadaya waktuna pikeun ibadah ka Gusti Allah. Bersih erep atuh. Seep waktuna pikeun ibadah ka Gusti Allah. Dalam kurung zikir ka Gusti Allah. Paingan jamaah tabligh mah ka masjid wudu terus begitu. Pada sok salah paham. Teu kuat nama sim kuring we kudu aya 4 poena, 3 poe cenah sami 40 poe jeung sajabana. Kumaha lamun hate keur teu panceg mah kalah salah niat. Pakali deui ari mutajaridin mah anu kosong tina usaha mah erep waktu nanti ku ibadah we. Bahkan ngadaguan datangna salat teh okieu digawe teh gitu melak cengek jeung sajabana lain tujuan. Lain salat nungguan jang usaha, tapi kasab usaha nungguan keur datangna salat, nungguan datangna salat. Ari urang mah tibalik. Salat mani saseak ekspres ari di sawah salila Korea mereka nyatokeun. Kuduna tibalik nu alus mah cek ahli tasawuf mah urang macul di sawah teh eta teh nungguan jeda keur ngadaguan ibadah salat ka Gusti Allah sanggup teu kitu sim kuring kantos ngajaran
lah da bubuhan imana lemah kabina-bina teu nya kudu salat bae gitu kali teu apes teu kataekan sakali deui cirina jalma mutajaridin teh terakhir waktuna seep pikeun ibadah ka Gusti Allah boh ibadah mahdoh boh ibadah wer mahdoh terutama mahdoh salat bejeng salat umpamana lain berarti ngadaguan rezeki datang ti langit lain da memang geus ditangtukeun Gusti Allah seperti tadi pun jalmi ngawuruk ka masjid ngawuruk kitu be terus tapi siga tenang hatena teh di mana-mana teu aya jeung di mana-mana aya syukuran bae jeung di mana-mana butuh aya bae ari simkuring mah kana muktasibin teu nepi mutajaridin teu nepi kitulah rumaos sakitu mudah-mudahan aya manfaat barokahna hapunten anu kasuhun tina lepatna eta mah yakin ku kahilapan jeung kaalpaan ilmu simkuring teu aya kitu teu aya ilmu sakitu buktosna anu kacangking hasil ngaos simkuring kitu eta hikmah anu kadua mubangi kemisukan bagian hikmah nu katilu sok awaskeun doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.